Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun heti Dwi Utari ti 10 MP3. Sim kuring bade ngadongeng ngeunaan sasakala situ bagendit. Zaman baheula aya awewe anu kacida beungharna. Raja kayana prodi juru, prodi panto, ngalayah di tengah imah. Hanjakal meditna teh katulungan ku urang lembur eta awewe teh katelah Nyi Endit bakatku medit-meditna. Pagawean sapopoe Nyi Endit teh ngitung jeung ngitung raja kaya bisi aya nu coceng atawa leungit. Raja kayana mah unggal poe ge nambahan beki ngagunung da puguh tara dipake. Tong boro dipake tutulung, dipake kudu dina sorangan ge ulah. Hiji mangsa datang aki-aki siga nulang layeseun. Aki-aki eta teh pok nyarita ka Nyi Endit. Nyai, nyuhunkeun si pawelas, aki ge sababaraha poe teh kararaban sangu. Ngadenge lu meungis aki-aki eta teh keur Nyi Endit mah moal aya rasa karunyana, tapi malah ambek. Aki-aki eta teh diusir sapajodogan. Isukna aki-aki eta teh balik deui bari ngelingan Nyi Endit sangkan tutulung kanu butuh. Tapi hate Nyi Endit teh geus ngabatu. Sakali deui aki-aki eta teh diusir sapajodogan. Katilu kalina aki-aki eta balik deui, tapi langsung diusir ku Nyi Endit. Aki-aki cari nakdak bakat kuna langsa. Apek teh celep itekna dihareupeun imah Nyi Endit tuluy ngaleos teuing ka mana. Boro-boro jalmana dalah itekna ge keur Nyi Endit mah matak ngaganggu. Itek eta dicekel tuluy dicabut ku Nyi Endit. Tapi kacida ngorenjak manehna. Urut itek nancep eta teh ngaburial cai gede pisan. Beki lila, cai beki ngagulidag jeung gede. Cai ngeueum syukur nu aya di dinya. Mimitina semet mumuncangan, tuluy kanu tuur, sarta tuluy salaput sirah. Nyi Endit teu kabur nyelamatkeun dirina jeung raja kayana. Kabeh kakeueum. Sarta urutna jadi situ anu lega. Situ eta teh katelah situ bagendit anu dicokot tina ngaran Nyi Endit. Sakitu wae dongeng anu tiasa bicaritakeun piwulungna nyaeta urang ulah sok kikit jeung sombong, tapi urang kudu bager jeung daek nulungan ka sasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.